haramkeun wayang teh nyapanya kiai ustad geuning seueur seueur nyapanya wayang haram wayang urang demo hate urang teh ieu. Gitu. Urang gedor hate urang teh ngalangkungan pengajian ieu teh. Mohon mudah-mudahan. Sanaos ieu pengajianna ngalangkungan wayang. Pake wayang. Aya dan nu ngaharamkeun wayang teh nyapanya kiai ustad geuning seueur. Seueur nyapanya wayang haram. Wayang haram so teh lamun dihakan da kai. Nya. Hakan mah kepelak. Sok dipais ngebegegel dikulub moal liur dibelem kalah karenghek tutung da eta cenah wayang teh haram da wayang teh cenah ti Hindu dulu eta wayang ti Hindu di mana aya wayang beragama sok aya nah ibu jeung bapak pernah ningali Arjuna salat subuh atau Bima Adan lain waas lamun juragan Bima Adan sorana gendawor geuning tak ka masjid ieu Bima teh masjid naon teh Al Hidayah juragan Bima teh keur ulin ka Cilangcang Tonggoh kaleresan sareng Pak Amil aya Pak Amil aya Pak Kayim nya lamun di lemur sim kuring mah eta teh komandan tahlil gitu Pak Komandan tahlil atawa panitia mayit panitia mayit kumaha da sok ngurus nu maot pan kitu nya mantak sok boga ATM naon ATM di dinya teh artos di nu maot wah kitu nya ada pun teh ngan kade ulah dijadikeun proyek dunya da moal betah nya di lemur sim kuring ge aya lebe dijadikeun proyek dunya dijadikeun proyek usaha teu kuateun ieu ngan kuatin sabulan buburuh ka kota cetek kunaon be ngan kalah buburuh ka kota lain jadi lebe teu kaharti jadi lebe mah pang teu kaharti kumaha cenah pang teu kaharti bongan sabulan upayah nangan dua wah di angka proyek dunya eta mah lebe cenah noh cida-cida teuing ulah sampai kitu nya ya eta cek Pak Amil teh da geus wawuh jeung juragan Bima Bim Adan Bim Adan Bim eta juragan Bima kalah ngagerem kopi datang aing titah Adan kalah diasongan kopi hatur nuhun mana mikna leb padahal mik dicecekel teteh disangkana kukupan canaka ayeuna teh Bima Adan Allahu akbar mik peupeus pasti toa bejan di mana aya wayang beragama sok dan beragama mah dalangna wayang anut maring dalang anut maring wayang urang serius we heulanya da urang teh wayang ieu teh kabeh ge wayang nu diusik malikeun ku dalangna nu matak dina wayang aya 3 unsur kahirupan hiji nu hirup 2 nu dihirupkeun 3 kahirupan hiji nu hirup saha nu hirup anjeunna dalangna Allahu Rabbul Alamin Allah anu mangeranan sakabeh alam al hayyu anjeunna anu hirup geuning nu kadua nu dihirupkeun saha nu dihirupkeun urang makhlukna lain hirupnyaan tapi dihirupkeun di mana aya nu hirup aya nu dihirupkeun nu katilu muncul kahirupan
lamun dina wayang mah disebutna teh lalakon atawa jagat. Numawi dina ayat nage Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah anu geus nyiptakeun ieu langit jeung bumi wa ma bainahuma jeung saniskara anu aya di langit jeung di bumi. Nah lain wayang kitu eta. Ya lamun dilenyepan mah loba siloka geuning dina wayang teh. Ya tuh loba simbol mantak kolot baheula mah sok aya simbol geuning Pak. Sok aya simbol mantak baheula mah sok aya bepung kunci. Lamun dinu maot teh sok ijab kabul sok ngadoa kenduren disebutna teh aya di dieu aya ngariung dinu maot teh geuning aya tuangeun aya leueuteun aya oseng tahlil sok aya bahasa kieu geuning hatur nuhun tuangeun leueuteunana mudah-mudahan sing dugi syarina sing dongkap rasana. Tah sok aya bahasa kitu kolot baheula mah sing dugi syarina sing dongkap torojol teh nu ngaharamkeun haram kunaon pangna haram eta make nyong dugi syari dongkap rasa haram pangna haram nu paeh mah moal beukeun daging kapan daging nama kusia dihakan dibahankeun ongkoh encan kalebe gardusna ongkoh encan rokokna eta kapan cenah dugi syari dongkap rasana nu dugi mah syari nu dongkap mah rasa. Naon ari syari teh kadaharanana sing ngeunah sing nyari darek didahar kulobaan leres Pak syari. Naon ari rasa teh sing nepi kana rasa sing ikhlas ta eta nu nepi mah eta nu nepi mah cenah bakakak mah mau nepi ka ditu tuh da eta dugi syarina dongkap rasana teh lain di rumah tungkul dina birokrasi pemerintahan sing dugi syarina sing dongkap rasana dina rumah tangga sing dugi syarina sing dongkap rasana kumaha dina rumah tangga dugi syarina pamajikan kudu taweksa kudu bisa masak ulah nepi ka kawin teh rumah tangga teh teu bisa ngejo-ngejo acan ieu mah naheureuh cai ge kanya tutung aya kalana kitu model salawe mah 25 mobil sedan cepna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo cida-cida teuing awewe nya tuh nya tuh